Orang bakal bengek ya mah super kuat si Akang ya mah Berarti dua andainya can kebagian kopinya. Hah? Pada ngopi Ujang? Hah? Nah di ditu anya. Anjeun di mana poho kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah perkampungan yang sangat damai, asri, dan penduduknya sangat ramah sekali dan bager kalau kata bahasa Sundanya. Sangat menakjubkan ini kampung. Ternyata ini kampung Cileles yang berada di Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir. Ngider asa saya teh sok ningali da kampung Cikabung. Tos pancen Cikabung di mana ningalian anak anu ka saha ieu teh? Memang ka Ika eta murang kalihna ajengan Uden. Ciseureuh. Di Ciseureuh. Mohon. Henteu calik di Lewiranca ya. Di Lewiranca. Ari teh di mana? Atuh ti dieu abi mah da masih kene sa ieu abi mah sarerehan wargina sareng eta we saderek seueur di Lewiranca ge dinya. Saha? Da wakiting teh wah kayaknya teh oh, ngiring videoan teh kapalih dia. Tah ieu ge asa sok ningali barangkali saya teh. Dieu di mana? Abi mah ti Lewiranca. Tuh nya barangkali saha, Mak. Subhanallah. Mang Upo mau rencangan eta mah. Kakak kelas. Ieu ti Puncak Baros. Ternyata tos selami di dieu, Neng. Terus pada genap bulan. Nikah teh ka urang kali sahanya. Badai Kakang Oo ka ditu tuh. Ka dia jalan tiasa. Hah? Wide? Ieu mah kutu atos teh. Delapan solokan bekahana. Nuju ninso palih dianya. Oh, nya nitip motor dia ame kayuhan. Oh, di dia nya. Da sugan teh lain rabasi warga. Ieu si Akang pasihan kopi. Nah, jadi sebaran. Jadi itu mah. Nanti tarima cenah dibikin ke batur nama. Iya biasa. Kuatan bener sing ngaropi di ditu ya mah. Ngopi di ditu atuh Kang. Ayo. Hah? Anjir mun urang bakal bengek ya mah super kuat si Akang ya mah Berarti dua andainya can kebagian kopinya. Hah? Pada ngopi Ujang? Hah? Nah, di ditu nya di warungnya. Simpan di si Ece. Iya we atuh naon tuh? Artos. Si dia mati wan deui kurang kali hiji deui, kurang kali bibi dua. Kalau simpan di dia teh. Tur nuhun. Kan bisa kanggo nu sanesna. Nya sok. Abi rek nitip motor dia si Genut. Genut mantap kieu. Ngasih bersama murang kalinya Kang Rohi. Ternyata sudah pamuda euy. Dan tetap digaskeun Jang. Sing damangnya Jang. Kadeka Bapak sing nyaahnya Jang. Pilar we Jang dina Tasik Selatan channel.